Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan salamina mulus rahayu aya dina ginanjar kawilujengan. Soleh solehah, pangajaran basa Sunda dina dinten ayeuna nyaeta mikaweruh kalimah pagawean. Atanapi upami dina bahasa Indonesia kata kerja. Sateuacan hidep mikaweruh kalimah pagawean, hidep kedah emut heula yen dina kalimah teh aya unsurna, nyaeta subjek, predikat, objek, sareng katerangan. Anu dimaksud ku kalimah pagawean nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupakeun kecap pagawean. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kalimah pagawean adalah kalimat yang predikatnya merupakan kata kerja. Bagaimana? Insya Allah, Miss percaya kakak-kakak sudah paham ya. Salajengna sabada urang, terang naon anu dimaksud kalimah pagawean. Urang mikaweruh wangun atanapi bentuk atanapi unsur dina kalimah pagawean. Gambaran kahiji, kalimah pagawean ngandung unsur anu lengkep. Nyaeta aya jejer, caritaan, objek, jeung katerangan. Atau kalimatnya mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Gambaran anu kadua, wangun kalimah pagawean nyaeta bisa henteu make objek. Berarti kalimahna ngan ukur ngandung unsur jejer, caritaan, jeung katerangan. Gambaran terakhir tina wangun kalimah pagawean nyaeta kalimahna henteu make keterangan. Berarti ngan ukur ngandung jejer, caritaan, sareng objek. Insya Allah langkung ngartos lamun ningali contoh. Ayeuna pek titenan ku hidep kalimah-kalimah di handap ieu. Kalimah kahiji, pun bapa maos koran. Kalimah kadua, anjeunna ngawulang di SMP. Kalimah katilu, bibi ngagoreng tahu di dapur. Bismillahirrahmanirrahim, supados langkung ngartos urang rucat contoh kalimah pagawean anu tadi. Kalimah kahiji mangrupakeun contoh kalimah pagawean anu henteu ngandung unsur katerangan. Pun bapa maos koran. Pun bapakna mangrupakeun jejer, maos mangrupakeun caritaan, koran mangrupakeun objek. Saterasna kalimah anu kadua, kalimah pagawean anu henteu ngandung unsur objek. Anjeunna ngawulang di SMP. Anjeunna mangrupakeun jejer, ngawulang mangrupakeun caritaan, di SMP mangrupakeun unsur katerangan. Contoh kalimat anu terakhir, ieu kalimah pagawean anu unsurna lengkep. Bibi ngagoreng tahu di dapur. Bibina jejer, ngagoreng caritaan, tahu mangrupakeun objek, di dapur mangrupakeun keterangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hidep ngartos naon anu dimaksud ku kalimah pagawean sareng tiasa ngadamel contoh kalimah pagawean sarta lamun dirucat tiasa nunjukkeun unsur tina kalimah-kalimah pagawean. Nah, supados langkung paham, Miss ayeuna masihan pancen atanapi tugas. Prak jieun kalimah pagawean tina kecap-kecap di handap, make ragam basa hormat. Kerjakeun tugasna dina buku tulis masing-masing.
Upami tos beres, konfirmasi tugas dina wangun foto ka wali kelasna masing-masing. Hatur nuhun, mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.